ngan telila kirahian pok bae ngawakca. Ki Adi, akang arek minta dihampura, bau bisi boga kasalahan, minta dilubarkeun sangkan teu jadi gantar kakaitan. Minta hampura lain keur diri akang ngungkul tapi keur karuhun akang oge. Bisi mangsa bihari baheula nyeun talajak teu bener ka karuhun Ki Adi duaan. Sakali deui mugia dilubarkeun ngarah para bebas teu jadi kabeung berat pikeun nu geus eueuh. Ieu mah hiji gambarannya palawargi di mana urang nyaah ka kolot teh nya milu manghampurakeun itu nya supaya dina pangbalikanana sampurna bebas gitu. Teu berat lah kitu nya bisi pernah aya kagorengan ka tetangga ka sawai ka dulur teh jadi urang salaku anak teh kudu bisa jadi panyambung gitu nya palawargi ieu kanggo contoh hungkul. Perkawis eta mah teu kedah disuhunkeun Kang, sok sanos urang langki tepang awis pendak. Namung namina ka papada mah tos sakadahna teu urang teh silih lubarkeun tina sagala kelepatan. Salajengna anu tadi saur akang nyabit perkawis karuhun urang, abdi pribadi sareng pun Adi Jang Sugi insyaallah tos ngahapunten tina uninggalih anu suci. Teu aya gantar kakaitan estuning bangblas teu geuneuk teu maleukmeun. Lalakon bihari mah tos kasaput ku mangsa moal tiasa kasungsi deui. Mugia bae karuhun urang anu tos mulih ka jati mulang ka asal sing ditampi amal saena ku Allah. Atuh dosa-dosana cing dihapunten ku mantenna. Kitu ceuk Jang Ahmad ngebrehkeun eusining hatena. Najan aya nu nyangkaruk rasa katugeunah tapi Jang Ahmad sadar moal bisa salawasna ngagugulung rasa kaceuceuk. Hatur nuhun Ki Adi, akang ngaraos regreg ngupingna. Kieu ieu teh Ki Adi, akang teh keur nandangan kabingung nu taya tungtungna, miboga kabeung berat heuh dina dada nu taya sudahna. Jalan hirup teh asa nanjak tarahal, unggal waktu dikungkung ku kasieun, sabab wayah katalimbeng ku rasa hariwang. Rumasa kana talajak sorangan, geus nukang nongong kanu kagungan. Cekirahian nu antuk namah bedah cimata ngaguk-guk ceuri. Jang Ahmad jeung Jang Sugi ukur silih reret, duanana telemek ukur ngantep karepna kirahian. Sanggeus leler pok kirahian nyarita deui. Akang teh teu sirikna asa diudag-udag ku malakol maut teh. Nyawa asa geus aya dina genggerong karingan ti dawu. Akang lain sieun ku maut itu lantaran nu hirup mah geus pasti bakal keuna ku ajaling pati. Akang teh sieun pae ku kasarat maut anu teu munasabah teh. Lain teu munasabah ngaririwaan jadi jurig tapi tempat pangbalikan ka siluman jadi babandangna. Kudu kumaha atuh akang teh Ki Adi? Cipanon kirahian murubut deui. Jang Ahmad jeung Jang Sugi ukur silih reret. Duanana bisa ngarti kana kayaan kirahian lantaran geus apal ti samemehna nyaeta ti Nyi Rosmana. Nya bingung kabingung anu muja teh kieu tungtuna teh di mana geus eueuh deui jalan pikeun mere wadal teh kan bingung pasti manehna kitu tah palawargi. Jang naon atuh beunghar sakedeung di dunia nya ngorbankeun sagala rupana. Antuk namah Jang Sugih cumarita. Hapunten Kang, aduh abdi bade ngiring cumarios teh. Tabe pun sanes bade mamatahan noga hayam. Ieu mah ukur kerteg manah abdi. Kieu ieu Kang. Aya dosa anu moal dihampura ku Gustina salah sahijina musyrik atawa midua ka pangeran. Nu hartina mah urang leuwih turut tumut ka makhluk ciptaan mantena. Tapi Allah kantos ngadawu yen pangeran mah lautan hampura jembar ku pangraksa ka makhlukna. Urang salaku makhluk mantena kantun tobatnya ketan ka Allah salami nyawa tak acan papisah sareng raga. Muliana hiji manusia dipayuneun pangeran nyaeta iman sareng katakwaanana. Jang Sugih eureun heula cumaritana panona neuteub seukeut ka kirahian nu keur ngeluk tungkul.
kahartos pisan Ki Adi. Cek Kirahian ukur wasa ngaharu ngabandunganana ngabandungan caritaan Jang Sugih. Jang Sugih nuluykeun di cumaritana. Ayeuna mah geura caketan ka pangeran anu ngusik malikeun diri urang, heuh niatkeun patekadan urang seja tobat nasuha. Allah langkung mikanyaah ka hiji jalma anu bisa ngomean kasalahanana heuh ku saking cintana ka mantena. Ahibullah min kulli ruhi al muqaddasa. Cobi gali ku Kang Rahian. Jalma tobat aya dua rupa, hiji aya karena sieun asup ka neraka. Jujungkelan ibadah teu sirikna nu sunah tara kaliwat, sok kantenan wajib mah tara tinggalin eta teh. Teu aya lepatna, ngantos lali kana daksi salaku manusia. Kapan gelarna manusia ka alam dunya teh pikeun babakti, bakti ka Gustina, bakti ka papadana, silih geugeuy dina kahadean. Disangkana Gusti Allah sok ngalap berkah dugi ka heuh nyiksa ka makhlukna. Kapan Allah teh maha suci, Allah Al-Qudus, Al-Qadir, piraku anu suci sok nyiksa. Anu nyiksa mah lakuning lampahna sorangan. Ratu tara ngahukum, raja tara nyiksa, angin kulaku lampahna sorangan. Hatur nuhun Ki Adi, kahartos pisan ku Akang. Pokna Kirahian beuki ajrih ka Jang Sugih anu tetela najan ngorakeneh oge miboga pangawuruh anu luhur. Ari lanceuk Jang Ahmad ukur imut asa kagugu ku caritaan adina Jang Sugih. Adina lain ngan saukur pinter ngareka carita hungkul, tapi memang pernah masantren salila 3 tahun. Jadi wajar lamun leuwih apal kana perkara agama. Urang teraskeun deui Kang. Itu mah etang-etang pangging we kanggo diri abdi pribadi. Utamana mah kangge urang sadayana. Nyambung cariosan anu tadi heuh perkawis tobat ya. Anu kadua tobat karena cinta sareng ajrihna ka Allah. Allahu wala ihtiram billah. Lamun aya hiji jalma anu tobat karena rasa cinta sareng ajrihna ka Allah, inyana salawasna bakal waspada sarta teuneng ludeung dina nanjeurkeun agama Allah. Hatena ikhlas sarta teu woleh tumarima kana papasten anu tumiba kana dirina. Samangsa nyieun codeka engal tobat sumujud karena izin ku Allah. Lamun nyieun kahadean tara hayang kapuji diaes dipamer-pamer ka batur, heuh lantaran geus jadi hiji kawajiban nyieun kahadean ka sasama mah eta teh banget ku ajrihna ka Allah azza wa jalla. Tah ti wangkit ayeuna mah mangga Kang Rahian geura mulih deui kana wiwitan sungsi deui agama Allah. Raket caketan ka pangeran anu maha ngahampura. Kitu ceuk Jang Sugih nyaritana panjang lebar mere pamandangan ka Kirahian. Hatur nuhun Ki Adi, Akang teh kalintang bungahna meunang wewengan anu kacida eyeubna ti Ki Adi. Asa ngemplong pipikiran ngarasa janglar lelembutan. Santeuna Akang boga tempatnya lu'u nembrakeun sagala bangbaluh jeung kajuwet diri. Pokna Kirahian sorana dumareuda. Sami-sami Kang, heuh da sakedahna kitu atuh bangbaluh ulah digugulung ku sorangan, karipuh tong dikekeuweuk ku diri pribadi. Wal jinatu wal jinaba pek maraneh geura nyanung asal pamajikan keur nyaba. Jang Sugih ngagak-gak seuri bangun nu geunah. Nah jika nyanung itu gablek adi teh ini porenges kieu. Cek Jang Ahmad teu burung milu seuri. Kirahian oge sarua milu nyerengeh seuri. Janten kumaha salajengna Kang? Maksad abdi teh paniatan Akang. Cek Jang Ahmad panonna neuteub ka Kirahian. Kieu ieu teh Ki Adi. Akang teh geus heulawak cakedal kana diri. Geus ikrar kedaling lisan boga paniatan. Jadi Akang teh hayang babakti ka Ki Adi duaan. Hepek Akang rek masrahkeun ronggengkan ceramedar ka Ki Adi duaan. Akang sejak babalik pikir rek ngarobah pangadatan. Keun bae Akang arek jadi tukang sasapu atawa jadi tukang ngakutan pakakas oge. Aya bayana pokona mah.
Nu penting mah hirup akang hayang tenang. Kitu ceuk Kirahian, mere hiji putusan anu kacida pentingna. Samalah mah anu bakal ngarobah jalan hirupna. Jang Sugih ngareret kalanceukna, kawas hayang dibere bong bolongan, ari Jang Ahmad ukur ungeuk ka adina. Be, asa kulahu tak ari nyarios teh Kang. Keun, perkawis ronggeng mah urang silih rojong, ngarasa sami-sami majeng. Cek Jang Sugih asa ngajenghok ngadenge caritaan Kirahian teh. Kirahian gide cek akang ge tadi lain perkara ronggeng ke adi, sabab akang geus capek ngurus-ngurus ronggeng ti baheula. Geus waktuna reureuh, keun bae, geus waktuna Kancra Medar tilem. Tapi najan kitu Kancra Medar bakal angger dipika inget ku balarea sarua jeung Cahaya Sumirat na mangsa bihari. Pokona mah akang geus heula wakca, moal bisa batal atau ditarik deui omongan akang teh. Kirahian negeskeun deui omonganana. Jang Ahmad jeung Jang Sugih teu bisa majar kumaha, duanana bisa ngarti kana ketakna Kirahian. Jang Ahmad kedaling lisan, saupamina akang tos gilig pikir kana paniatan mah abdi duaan moal tiasa nyaram, eta mah teu langkung akang. Perkawis ronggeng Kancra Medar abdi duaan sejak ngemutan heula kanggo kapayuna, mung perkawis Kang Rahian hoyong ngahiji di dieu mah mangga teh teuing. Abdi duaan tumampi, adi perkawis pancen akang ti ronggeng mapak balibat mah heuke bae urang bebenah sangkan berenah. Itu ceuk Jang Ahmad mere kacindekan ka Kirahian. Jang Ahmad teu wara nyabit perkara nyiros manah anu geus jadi ronggeng manehna. Kirahian cengkat tina diukna, manehna ngadeuketan ka Jang Ahmad, inyana ngarangkul awahing ku bunga. Kitu deui ka Jang Sugih, Kirahian sarua ngarangkul. Hatena Kirahian asa ngemplong, asa leupas tina bang baluh anu kacida gedena. Anu tiluan aluprek ngobrol ngaguar pangalaman sewang-sewangan. Dina wanci tunggang gunung, kaimah Jang Sugih kadatangan Ratu Arum jeung Nyi Iting. Sanggeus uluk salam, pribumi gentak bae mapag kanu anyar datang. Ratu Arum jeung Nyi Iting gugek dariuk dina samak. Ari Kirahian nu memang aya keneh di dinya, neuteub seukeut ka Ratu Arum, manehna memang pernah ningali ka Ratu Arum samangsa dina pintonan, tapi ari ningali deukeut pisan mah kakarek harita. Kirahian tangka gogodeg ningali kagelisan Ratu Arum. Paingan loba anu kaedanan kusabab si panggalmuih teh kacida geulis campernik nanding widadari. Matak pantes lamun lingkung seni ronggeng mapag balebat gancang kawentar, kitu ceuk pamikir Kirahian mangsa harita. Ari Ratu Arum neuteub sakedeung ka Kirahian, geus tangtu apaleun keneh ka Kirahian. Anu harita disiksa ku manehna lantaran boga karep rek ngiwat ku jalan demit. Ampura Nyai, ieu teh akang teh bade gasik tumaros ke aya kaperyogian naon ieu teh Poh Billy, aya perkawis anu kalintang pentingna. Cek Jang Ahmad gasik tumanya ka Ratu Arum. Hapunten kawagel waktosna, saperkawis mah aya hal bade didugikeun ieu teh. Kieu Kang, abdi teh kaamanatan kupun emang Raina Abah urang Cidamar, kaleresan sami ngonde bade nikahkeun putrana. Ka abdi teh meredi hoyong nanggap ronggeng, mung nya kitu teu gaduh waragadna kanggo ngulem. Anjeunna mung bade masihan tuang leueuh tungkul, eta mah kumaha engkang we? Tiasa atana pinteuna mah. Walon Ratu Arum nepikeun amanat timangsah di ka Jang Ahmad. Ari Jang Sugih terus bae tumanya, keke ari waktosna teh samingon deui kitu Nyai, supados akang tiasa ngaluyukeun sareng waktos pintonan di nu sanes. Pami telepat mah samingon deui ti dinten kamari Kang, atanapi genep dinten deui ti ayeuna. Tema Ratu Arum nyindekeun waktuna. Jang Sugih ngodok sakuna terus bae nyokot kertas dialak ilik imeutna keranan. Berkah Nyai, duh lamun genep poe deui teh ayeuna mah aya lolong kerang waktos ieu teh. Akang sareng reng-rengan sayogi kanggo minton di wargi Nyai.
cek Jang Sugih nyanggupan rek minton di Cidamar. Manehna ge ngarasa kahutangan budi ku Nyi Mimi lamun seug taya si panggalmui moal aya ronggeng mapag balebat. Hatur nuhun Kang, abdi ngaros bingah ngadanguna, cek Ratu Arum bari imut. Jang Ahmad nyarita deui, jeung kieu ieu teh Nyai, akang duaan teh kasumpingan pupuh lingkung seni ronggeng Kancara Medar nyaeta Kang Rahyan. Akang moal ngaguar ka sang tukangna da Nyai mah moal apal jeung lain perkara keur nu sejen eta mah. Nu apal mah akang duaan jeung Kang Rahyan. Anu utamana mah tiwangkit ayeuna Kang Rahyan geus jadi reng-rengan ronggeng mapag balebat. Inyana oge geus nyerenkeun ronggeng Kancara Medar ka akang duaan. Di bejaan soteh ngarah Nyai apal ti anggalna. Tah kitu Nyai. Jang Ahmad ngeceskeun ka Ratu Arum lamun Kirahyan geus jadi reng-rengan ronggeng mapag balebat. Kahartos pisan Kang. Walon Ratu Arum panona ngareret ka Kirahyan. Samangsa neuteup ka Kirahyan, Ratu Arum ngahuleng sabab atrap pisan lamun Kirahyan aya dina kungkungan siluman. Lamun Kirahyan geus jadi reng-rengan mapag balebat, nu hartina geus aya oge dina kungkungan manehna. Ratu Arum kacidambungna lamun kudu diganggu ku wangsa lelemut sejena, sok komo manehna teh kaceluk toloheor anu miboga sifat galak kanu ngaganggu ka manehna. Ratu Arum ngawatek pangawasana. Siluman anu ngungkung ka Kirahyan dibendeng sangkan ngejat. Kersaning pangeran samangsa siluman anu ngungkung ka Kirahyan ngejat. Awak Kirahyan ngarumpuyu ka pidara. Puguh bae Jang Ahmad jeung Jang Sugih ngajenghok. Duanana gancang nguru ka Kirahyan. Awak Kirahyan diguyah-guyah kuduaan. Tapi Kirahyan anger teh eling. Jang Ahmad jeung Jang Sugih kaciri tagiwur. Jang Sugih gentak ka pawon nyokot cai asak herang. Beungeut Kirahyan dikucuran ku cai. Samalah mah di inuman. Tapi taya gunana. Inyana anger teu sadar. Ratu Arum diukna pindah ngadeuketan ka Kirahyan teu lilapok bae nyarita. Abdi sok ningal Abah upami aya nu teu emu teh kedah ku cai atah dikepretkeun kana salirana. Punten Kang, abdi nyuhunkeun cai mamanawian palakiah ti Abah cing janten sabab. Cek Ratu Arum menta cai atah ka Jang Sugih. Gentak bae Jang Sugih init ka dapur, teu lila geus kadinya deui bari mawa cai atah kana lumur. Song dibikeun ka Ratu Arum. Lumur gancang dicokot ku Ratu Arum, cai atah dibahekeun kana leungeun katuhuna. Pret, beungeut Kirahyan dikepret ku cai atah ku Ratu Arum. Gurubug Kirahyan ngagurubug, inyana langsung ngorejat hudang, panona rutret kawas hudang sare. Kunaon akang teh? Pokna Jang Ahmad gasik tumanya ka Kirahyan. Aduh, duka kunaon ieu teh? Rarasaan akang mah mastaka teh asa ngupeng ieu teh. Aduh, namung berkah ayeuna mah asa janglar. Temal Kirahyan bari gigisik kana panona. Duh, alhamdulillah Kang, ari teu nanaon mah. Abdi duaan teh asa geumpeur, heuh dipasian cai anggar keneh teh emut. Damangna mah ku Nyi Mimi, heuh dikepret ku cai atah. Anjeunna cenah sok ningal ramana upami aya nu kapidara teh kedah di banyur ku cai atah. Kitu cek Jang Sugih hari weus-weus. Hatur nuhun pisan Nyai, cek Kirahyan bari rengkuh. Sami-sami Kang. Tema Ratu Arum bari manggut. Teu lila di antarana Ratu Arum jeung Nyi Iting amitan kanu araya didinya. Kocapkeun kayaan di lemur sampayan. Marengan leungitna kungkungan siluman dina awak Kirahyan. Dumadakan ka lemur sampayan aya hujan gede. Kilat pating kolenyai pating barasa. Disusul ku pating jelegurna sora guludug pating jelebet. Lemur sampayan kata rajang hujan angin dordar gelap. Lembur kawas kena kusupata, mata gempeur pikeun urang lemur sampayan mah. Sakabeh kajadian anu tumiba ka lemur sampayan, lintang ti polah Ratu Siluman nyaeta Ratu Umaring, manehna amek, manusa kungkunganana geus leupas ku bangsa siluman kawas manehna.
Ratu Umaring mungeun ributan jeung bangsana sorangan nu antuk nama lemur sampayan jadi umur sampayan jadi batuk. Nah itu bari malawe ngadongeng teh nya. Aduh ampun biteu nepi ka mana pamirsa. Alah upami salira ka Tarajang Batu geuwat nginum Ciherang. Orang nginum heula we. Samangsa hujan angin geus leuler, urang lemur ka Cidahelokna lantaran imah Kirahian geus runtuh, taya tihang nu nangtung, taya pinding nu napel. Imah Kirahian rata jeung taneuh. Anu leuwih helok pikeun urang lemur nyaeta balong Kirahian ngadadak saat, laukna teu nyesa hiji-hiji acan. Sok padahal mah hujan sakitu ngagebretna badis dicicikeun ti luhur langit. Dina wanci tumoke atawa sakira jam 8 peuting, Ratu Arum keur aya di pawon dibaturan ku Kunti Caci. Kunti Caci diuk dina jojodo, panona nu bolotot gular giler nengetan Ratu Arum nu rek popola. Eta teh naon Kanjeng Ratu? Ceuk Kunti Caci bari nunjuk kana ranginang atah. Kalakuan Kunti Caci teu beda ti budak leutik celembeng loba tatanya. Ieu teh kerupuk berod sia, ku aing arek digoreng. Walon Ratu Arum bari nagenkeun katel kana luhur hawu. Curulung diminyakan hampir setengah katel. Ratu Arum sok ningalikeun ka Amu Esin samangsa ngagoreng kerupuk. Teu lila minyak geus ngajorojos. Lung ranginang atah teh aya kana 10na di kana katelkeun. Kunti Caci ngagurubug sabab ningali ranginang leutik juga gedean. Luas Kunti teh jadi apa nu digoreng ini ranginang ini. Ngebukahan luas. Ampun ya. Pajarkeun teh naon. Aduh. Panona anu bolotot belok teh beuki buncelik, sirah Kunti Caci kawas manuk heulang, gulak gilek gitu. Sanggeus mudeg-deg beukah, ranginang gancang dijahit make serok. Ratu Arum can pati apaleun ngagoreng ranginang mah da beda jeung ngagoreng kerupuk kemplang. Lantaran ngagoreng ranginang mah kudu rada lila dina katel sarta kakeueum ku minyak. Najan geus beuka oge sisina, tengah nama cantang tu sarua geus beuka, samalah masok atah keneh samangsa di dahar teh sok karasa liat. Kop tah bisi si hayang ngasaan kerupuk berod? Cik Ratu Arum bari ngasongkeun serok anu dieusi ranginang panas ka Kunti Caci. Atur nuhun Kanjeng Ratu. Leungeun Kunti Caci nyokot ranginang nu mangkrak baradag. Sungut Kunti Caci nu cowau teh calawak, ranginang hiji dihuapkeun kabeh. Kadenge pating duruk-duk tina sungut Kunti Caci. Anas. Kunti Caci kikiplik bari gugurubugan. Ratu Arum ngarenjak ningali Kunti Caci gugurubugan bari kikiplik. Kunaon sia teh Caci? Cek Ratu Arum panona mencrong ka Kunti Caci. Anas hanjeng hatu. Tembal Kunti Caci bari terus gugurubugan bari kikiplik. Sing horeng ranginang anu tengah atah kene nancep dina huntu handap Kunti Caci anu sareukeut. Puguh bae ranginang nu gigih ka cida panasna sarta yang minyakan nu sarua panas kene. Ratu Arum nyokot cai kana gayung, curulung sungut Kunti Caci di banjur ku cai. Kadenge suarana ngajorojos nepi ka bijil hasup. Kabayang. Aduh. Ranginang anu nancep dina huntuna gancang dilaan ku Kunti Caci. Kabayang dua cin eta dua jurig di dapur ngagoreng ranginang Mang Den.
Sarua we teu apal meureun cara masak ranginang mah. Katuangan naon eta teh Kanjeng Ratu? Panas kana paham jisim abdi. Cik Kunti Caci bari nyengir sababahamna karasa beuri. Untuk si anu bajegar sia teh Caci, ajugan itu diajar sasapu. Tuh, sapuna di juru. Cek Ratu Arum leungeunna nunjuk kana sapu pare di beh juru deket panto. Unjuk sumangga Kanjeng Ratu. Kunti Caci cengka terus bae nyokot sapu. Ari Ratu Arum nuluykeun deui ngagoreng ranginangna. Hus, hus. Aya angin ngagelebug seuneu hau tangka ngaleok lebuna tangka rabeng mancaura. Ratu Arum ngagurubug awahing kureuwas lantaran di jero imah dumadakan aya angin pating gelebug. Ratu Arum ngalieu ka tukang. Breh Kunti Caci keur ngebut-ngebut sapuna tarikna keraanan. Sapuna teu keuna kana palupuh tapi ngangkang. Teu apaleun atuh iraha teuing Kunti sasapu. Pugu bae angin tina sapu anu dikebutkeun ku Kunti Caci teh pating gelebu. Ari sia naonan Caci? Deuleu banget jeung buk aing pinuh ku lebu. Cek Ratu Arum bari ngeprukan lebu nu narapel dina beungeut jeung buukna. Apunten Kanjeng Ratu, kapan jisim abdi teh nuju sasapu? Tembal Kunti Caci ke kebutna eureun. Lain kitu sia teh Caci sasapu mah. Abang Kunti sia mah meuni pelet. Ratu gimana ya Kunti pinter ya. Temal Kunti temal Ratu Arum eleh deet inyana cengkat sapu tina leungeun Kunti Caci dicokot. Deuleu ku sia Caci, taki ari sasapu mah. Cek Ratu Arum bari sasapu lalaunan runtah nu aya dina palupuh ngagarunuk. Apunten Kanjeng Ratu, isim abdi mah da neme apa? Ratu Arum teu nemalan sapuna dibikeun deui ka Kunti Caci. Ratu Arum jongjon ngagoreng ranginang sakapeung sok bari ngadaharan ranginang ngan ngadaharna diseupahan lantaran ranginangna liat keneh. Ratu Arum teu nolih ka Kunti Caci nu keur sasapu. Ngan barang red ka Kunti Caci panon Ratu Arum nepi ka buncelik. Sabab sakabeh pakakas dapur katut pangepelan jeung sakur anu aya di dapur geus ngagarunuk ngunung-ngunung di juru. Aduh, tobat nu agung, ari sia nyapukeun naon sia teh Caci? Eta pakakas dapur nepi ka ngunung-ngunung kitu. Ratu Arum ngusapan tarangna ningali kelakuan Kunti Caci teh. Kunti Caci teu nemalan ukur nyerenge seuring. Bisa teh nyerenge we. Minggeus ya Caci eta pakakas dapur beresan deui. Cek Ratu Arum deui ngarasa leuneng ku kalakuan Kunti Caci. Euleuh pamirsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tuna ilalakon Kunti Caci jeung Ratu Arum anu nuju aya di dapur nya kabayang. 2 jurig di dapur bari mirunseun. Kabayang. Urang ka dapur teh aya 2 jurig mari runseun ngagoreng ranginang. Aduh ampun. Insyaallah urang lajengkeun dina episode anu sanesna nyaeta episode ka-37. Cag ayeuna mah urang tunda di Hanyuang siang urang teu di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.